aya laporan di grup lembur ieu. Beda nama ieu aya nu ge lembur tayangan. Bos nama numpangna kepala dia ya. Jangan ah. Hayang mancing jejer eta sifatnya dibawa ku budak wae lah. Yur. Om, Naon maneh betul teh? lain om, urang rek nanya. Nanya naon Arya? Ganggu wae nyawa keparusing lah itu. Tadi anu lewat teh om ka dieu. Nu lewat. Kira-kira pas kumaha jelema? Awakna pendek, begeng, kira-kira beratna teh 200 kilo. Hah? Nu gelo? Pira aku nu pegang berat 200 kilo? Ali si om, pan eta teh jelema gelo om. Ieu bebas, kiloan lagi, ngaranna ge jelema gelo om. Om, teh duit atuh. Gelo kata lu lempang. Om mah. Pati jero lah. Sip ya, menang dia. Aduh, kok jika tinggalin gerak aing. Kok? Kawan wae. Aduh, kalau kapan ngisi buka suka? Ajakan atuh di sibuk mah. Desan kapan. Iya ya, aik nanya orang tadi teh, aik perlu detik. Nah hanya, aik anjing teh haram ya mau cek orang Islam. Ya lah haram. Nah, kayak gitu kok. Tapi gening, Pak Haji jeung Bu Haji di kampung sebelah lamanya ngagendong anakna disuruh disuapan. Kamu anu panglitik namanya? Eta sake bareng. Haji gelo eta mah lain turutanan. Weh, anu digendong lagi anakna lain anak anjingna kati. Harus sih teh. Duh, dan ini karunya eta Cikokop tetangga urang keur menang musibah mainna. Nu kapopatan pisan. Aduh. Engko di pasien kasabaran nya eta keluarga Cikokop teh. Nya teu tega urang nempona. Emangna musibah naon sih, Dri?
Eta ditempo ku urang kamari isuk-isuk. Tuang jeung sangu jeung sayur paria, beurangna jeung seupan paria. Peutingna jeung tumis paria deui wae. Benar tama kapapaitan teh. Goblok, jauh. PA. Ada hupin. Yo ada OKM, ada OKM. Eta preman kampung, naon deui coba ngudag si Jocong. Heuh nya boga preman kampung teh ih, lainanan sieun ieu halaka dicengir udagan nya ih. Udah kah? Ya, gas kuy. Ayo. Kang, bentar Kang. Mangga. Balik ke mana, Ham? Rek balik ngasih ucing. Oh, oke. Sip, Jalan ya. hati-hati jalannya. A few moments later. Oh, ucing teh pai. Nyage bilang mandian supaya. Ham, kenaon? Ya Kang, ini Kang ucing pae. Emang pai kunaon, Ham? Tadi isuk mah aku abdi teh di pandian Kang ucingna. Make sabun rinso geus seungit. Nah, bisa pai gitu teh teh ucing teh. Pasti rinsoan mah teu kuna naon Kang, tapi pas ku abdi diperet ujuk-ujuk pae ucing teh. Gue saya ge bingung Kang, boro nama capek ku abdi di pandian. Dasar Ham sekanake. Heuh, atuh ucing diperet mah pai. Ayo naon ya teh? Neng, ini kumaha aja Neng, ya tuh. Hei. Neng, sama? Aduh, aing mah. Ki, si Sueb banget Ki. Innalillahi, kunaon cuy? Si Sueb di pekanaon. Tadi orang jeung baturan ucing sumput. Jadi nyumput jeung urang ka hanapeun meja. Si Sueb nyumputna hanapeun tangkal. Manya nyumput di handapeun tangkal bisa maot. Sing jelas atuh cuy. Nya teu arek maot kumaha atuh Ki. Dan nyumput nage di tangkal eceng gondok di balong bahaji. Daya nase ngambang keneh si Sueb teh keun anu ngangkat. Allahu Akbar, kumaha tuh ieu aya wae. Kalem Ki, tong panik. Tong panik kumaha ieu teh? Daya mah carita bohong. Be. Hello budak teh, boro-boro nama ngadengekeun benar-benar. Kita naon maneh? Keram-ambekan. Hari orang ka Curug berenang. Saina teh asup kana ceuli kadang dengan. Teu kunaon? Bener ki cai teh. Lain cair, dina teh kunaon? Bener ki cai eta nu asup kana ceuli teh. Oh cai pi, dina teh kunaon?
Cai ini lain lentah karena celi teh. Berarti iya Cel ini bermasalah teh. Budak sih gimana? Ubud cai lain lentah teh. Gelis tuh gelis samahan budak. Kenalan yuk. Bang.